Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Urang ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita sasakala Aki Ruminta. Ayeuna kantun bagian anu ka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng Aki Ruminta mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngaturkeun reung nuhun laksa ketik kabingahan. Sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medari ieu dongengna. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos, sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Aki Ruminta bagian anu kadalapan. Kamari teh nembe dugi ka Julupikar budakna Aki Ruminta anu rek ditandasa ku Dewi Sancaka ngadadak kasandingan ku lelembutan gaib kitu nya. Kumaha salajengna harita Dewi Sancaka kaget bari ngagero nyeri. Sabab dadana kahantem pisan ku Julupikar anu matana ngadadak kurung moncor. Sajeleng jurelat. Julupikar ngagajleng ka hareupeun Mbah Santa anu kabeneran keur kaget. Sabab tadi waktu keur seuri bunga lantaran Aki Ruminta geus ajal cek pikirna. Beheungna disabat ku bedogna nepi ka sasapatna. Tapi barang ngaleret kana tempat bugangna Aki Ruminta. Kaget kacida bari kabungahna eueuh tur nyampak harita Aki Ruminta geus eueuh di tempatna. Katempona keur leumpang nyalese reg eureun gigireun Julupikar nangtu. Kunaon Santa jika anu ruas kitu geuningan. Hah? Nah, Andika bet hirup deui Ruminta. Lain tadi teh beheung Andika teh sapak disabet ku budog dewek deuleu. Ceuk Mbah Santa bari gigisi kana panonna, teu serikna dibelel-belelkeun panonna bakat ku hayang eces kana tatempoanana. Tapi da nya sidik eta teh Aki Ruminta anu keur nangtung ret. Mbah Santa ngareret ka Dewi Sancaka. Dewi Sancaka tembong leumpang nyamperkeun ka Mbah Santa. Tuluy nangtung gigireun Mbah Santa. Anjeun geus kabobodot tenjo ku musuh Mbah Santa. Tadi anjeun ukur nyabet angin teu nyabet nanaon. Dewi Sancaka ngomong lalaunan. Nu bener Dewi. Berarti si Ruminta teh geus ngabobodot tenjo ka dewe. Setan alas. Cek Mbah Santa jadi ngagidir deui nafsuna. Nakunaon bet ambek-ambekan wae Santa. Nah teu awas boga panon teh. Atawa geus lamur eta teh nyuan teh. Matakna oge ulah loba teuing noongan randa. Tah jadi kitu boga bobocos teh Santa. Setan. Lain dewek teu awas panon deuleu. Tapi si laing anu licik make ilmu kitu patut deuleu aki peot. Ilmu kitu patut teh ilmu nu kumaha Santa? Ilmu nu kumaha? Alah, dewek apal deuleu. Ilmu anu digunakeun ku laing pasti ilmu malih warni deuleu. Bener teu? Salah atuh Santa. Anu digunakan kukula lain ilmu maliwarni, tapi ieu mah ilmu pangeran anu geus nulungan kuring tina bahaya. Julupikar anu sabenerna mah geus kasandingan ku kakuatan sejen harita kadenge nempas. Matakna ulah sok boloho jiga anu teu nenjo Mbah. Piraku angin disabat. Ieu Mbah anu disabat ku Mbah teh ngan ukur taneuh jeung angin Mbah. Jago kolotok geuning anjeun mah Bah.
luas cianda sia hayang modar sia teh wani campelak ngomong gitu ka dewek deuleu podaran sia ku aing mah rasakeun sia Mbah Santa bari ngagajleng loncat narajang ka Julpikar ku Julpikar gancang di ayonan jeleng duanana laluncatan murut tempat anu leuwih luasa Mbah Santa oge teu ieu apaleun aya hiji kakuatan sejen anu geus nyanding kana warugana Julpikar ngajadikeun mampu nandingan kekuatan diri sedengkeun Aki Ruminta masih keneh tetep nangtung teu lilapok kadenge nyarita ditujukeun ka Dewi Sancaka hei siluman naon perluna Andika ngabantu ka manusia model Mbah Santa anjeun mah yeuh beda alam teu kudu ilu biung kana urusan manusia cek Aki Ruminta bari neuteup antep ka Dewi Sancaka Dewi Sancaka gancang nembalan bari ngawangun pasangan kula memang resep ngabantu ka jalema anu saraka sabab maranehna lamun gagal bakal minta tulung ka kaula deuleu gening kitu nya jo geura mulang deui angguran mah tong nete deui ka dieu ulah milu-ilu biung kana urusan manusia siluman teu kudu ngatur deuleu kumaha kula we anu niatna angguran mah tadayeuh panarajang teu diri kula deuleu aki-aki peot hop iya Dewi Sancaka tangtu moal nurut kana carita Aki Ruminta milih maju narajang harita teh dua leungeuna jolotos ka hareup dibarengan ku ramo-ramo leungeuna anu dicungcungkeun jiga hulu orai luak leok tapi anu ditarajangna puguh lain jago sambarangan atuh mungguh bisa nebak kamana loyogna panarajang lawan gilak dan heua plos gilak jeleng plos set lok lep plos Aki Ruminta sakapeung mah ngan ukur ngagilekeun awakna ka kenca jeung ka katuhu sakapeung deui awakna ngadang heua ka tukang kadang ngelok ka handap mangsa miceun panarajang musuh hiuk sebuk jebrot alah Dewi Sancaka ngagero kaget jeung nyeri sabab beuteungna beunang kahantem ku iteuk Aki Ruminta dua kali bari teu kanyahoan karasana seueul nakranan jeung Aki Ruminta langsung nyaho Dewi Sancaka teh lain manusia tulen tapi hiji ratu siluman orai sanca anu ngabungkeleuk jiga manusia sumangga kanu teu acan sabreb kantun sabreb heula nya ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamang dina enggoning medar ieu dongengna nging hila di like di komen nya anu saseueur-seueurna lain naon mamang mah sok bingah kitu upami maosan komentar ti para wargi sadayana teh kalintan bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserekeun atanapi dipangbagikeun kitu nya carana mah gampil kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram atanapi deui dina grup-grup WhatsApp seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu mangganya urang lajengkeun deui jo geura mulang deui ka itu siluman kuring mah eueuh urusan jeung anjeun gancang geura mulang memeh cilaka Aki Ruminta sakali deui ngajurungan indit ka Dewi Sancaka tapi Dewi Sancaka ngadon calawak nembongkeun sihungna corelat jeleng Dewi Sancaka loncat deui maju narajang seon wush letahna Dewi Sancaka ngadadak manjangan arek melit kana beuheungna Aki Ruminta set ren nyen tetela hasil oge beuheung Aki Ruminta beunang dibelit ku letahna Dewi Sancaka anu panjang kalayang awak Aki Ruminta diapungkeun ka luhur bari kayan beuheung dibelit krepek Aki Ruminta kakerepekan sukuna
bari letah na ngelel lengan kencana nyekelan letah Dewi Sancaka anu masih melit pageuh hese lesot. Tapi dina kayan keur kitu teu kanyahoan harita aya nu ngolebat tukangan Dewi Sancaka terus ngagempur kana tonggong Dewi Sancaka. Corelat jeleng duak cebrot des alah tobat. Dewi Sancaka ngagero kaget barang jeung letahna nu tuluy mondokan sarta ngaleungitna jirim anu dibelit. Sabab jirimna Aki Ruminta lain anu dibelit beheungna, tapi Aki Ruminta aslina mah aya di tukangeunana ngagempur tonggong Dewi Sancaka ku iteukna. Lebah dieu Aki Ruminta geus nembongkeun deui ilmu kasaktena nyaeta ilmu panipu wujud. Dewi Sancaka gancang ngabalikeun awakna ka tukang bari ngagidir nafsu neuteup seukeut ka Aki Ruminta. Segor Dewi Sancaka calawak nyebrotkeun hawa beurah tina baham mangrupa haseup ku lauk. Tapi Aki Ruminta henteu kapangaruhan ku eta kayaan, tetep tenang badana ngagibeg lalaunan. Kejadian seterusna memang matak hebat. Sabab haseup anu memang katara nyelebung nyurubuk ka hareup ujug-ujug balik deui ka tukang sarta ngahebos kana beungeutna Dewi Sancaka sorangan. Ngajadikeun beungeut Dewi Sancaka jadi robah pikasieun bari kaambung bau hangru. Dewi Sancaka ngagero deui panjang pikeun anu kasakitu kalina. Wukus dus alah cengkang bangkiung dadigdeug. Dewi Sancaka awakna ngabangkieung ka tukang sababaraha lengkah. Bari dua dampa leungeunna nungkupan beungeutna anu karasa panas jeung peurih. Malah dina mangsa kumaregung oge Dewi Sancaka sorana bet sarua robah jadi sorang semu ngiru. Kurang ajar sia deleka maneh, aduh deleka maneh manyunya, ampun manas, aduh cek Dewi Sancaka bari semu ngiru nyaritana. Pancek kuring oge kumaha si lumah. Balik deui ka nagara Andika, sok geraing ka memeh cilaka. Anjingga memang hemat manunya ulang ngagung ngelengkaniga nami nunggu ngahia nama mula mangaranang nui mingin malindungan juga anjingga nanguan ngene nawanguna kawanang nang niangan anjingga ulah ini nulayu ini les saenggeus nyarita kitu Dewi Sancaka ngiyeles teuing ka mana jigna. Dewi Sancaka jirimna teu katempo deui ninggalkeun eta patempatan jadi mangrupakeun sinar warna beureum ngapung ngajomantara mulang deui ka nagarana jigana caturkeun tarungna antara Mbah Santa jeung Julupikar. Geus leuwih ti puluhan jurus meureunna anu tarung teh tembong masih keneh ragot malah kasusul ku waktu wanci subuh. Dua des keduk des panggieung daligdeug. Dina mangsa bantrokna dua kekuatan tanaga lapisan ngaliwatan leungeunna masing-masing. Mbah Santa anu harita ngadaligdeug kadorong mundur ku tanaga lawan. Mana jago kolot teh geuning eueuh tanagaan Mbah ngadon mundur wae jeung mundur. Sok katrukeun pangabisa teh Mbah ulah disimpen wae. Julupikar ngahaja mamanas hate lawan. Sedangkeun ari Mbah Santa tembong ngadon ngahuleng. Bari ngagerentes ngomong sorangan dina jero hatena. Teu sangka tanaga lapisan anakna si Ruminta teh bisa ngalewihan tanaga diri aing. Era kieu carana mah. Piraku aing salaku jago kolot kudu eleh jajaten mah ku budak satepak. Mbah Santa
ngagerantes kitu nate bari neuteup ka Julpikar. Naku naon ngahulang bah, kagetnya. Tanaga lapisan kuring bisa ngaluhuran tanaga lapisan anjeun bah. Matakna tongsok ngahampas lumeh nempo angtungan kula bah. Cuy, kurang ajar sia. Cadu dewek kudu eleh ku pantar sia mah deuleu. Karek kitu geus waka gede hate, dasar beunjeus ya. Abah anu kurang ajar mah. Nyebut we beunjeuh deui ka kula teh bah. Rasakeun bah, bagian kulanya bah. Hiya, corela. Jeleng. Julpikar nyaan. Teu tarima disebut beunjeuh ku Bah Santa. Dirina ayeuna mah anu ngajorelat loncat, pangheulana majuna raja. Bah Santa harita sukuna mata dina jurus ledot sapu-sapu pikeun ngaledot kuda-kuda musuh sinarubu. Hiu deus kaleong blak. Aduh. Julpikar rumasa kuda-kudana masih can kuat sampurna. Mata harita teka titenan nalika diledot kulawan langsung ngagebrag. Ngarti ayeuna mah. Kelemahan si Laing teh dina kuda-kuda. Nah si Laing ari can lulus mah guguru ilmu. Montong waka ngajago deuleu beunjeuh. Kunia Julpikar ngoneal hudang bari sumengir. Bujurna seueul. Dibebeut kana taneuh anu teuas. Sok. Sadeui anu arek maju ti heula deuleu. Dewek atawa Andika. Kuring heula we bah anu maju bah. Ieu bah. Hiat. Julpikar harita maju deui narajang dina gerakan anu leuwih cepet batan tadi. Ngan tayohna wae Bah Santa boga jurus-jurus anu can kanyahoan ku Julpikar. Seperti jurus capit hurang. Sabab harita nalika Julpikar maju deui narajang. Jadi Mbah Santa ngan sakolebak pindah tempat aya di tukangeun badan Julpikar. Sarta dua leungeunna ngahiuk bangbaraan arek ngagempur iga buru. Ngan untung Julpikar masih kene waspada kana kayaan jadi mampu nyingkahan eta bahaya. Set curela jeleng plos setan alas lingas oge seling bangsa. Hiat gemes jeung panasaran meureunana dumeh lawan hese pikeun dirubuhkeunana. Malah sabalikna nalika Julpikar nempo aya lolongkrang kosong pikeun ngasupkeun tajongan kana iga buru nglawan. Mbah Santa geus teu bisa deui nadah eta panarajang. Duah, kieu, cekuk, jebrot, deus. Alah, duh nyeri ieu kantong menyan cewek jadas ieu di. Panggieun. Dalik deug. Mbah Santa ngadalik deug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Jeung can oge pancuh deui dina tangtunganana. Julpikar tembong luncat deui nyusul tepus ku panarajang susulan. Curela jeleng sewuk dua des jebrot lelah jengkang koleang kedebut. Mbah Santa geus teu bisa deui nahan kana kaseimbangan badanna. Harita langsung ngajengkang rubuh maring lemah bari ngutahkeun getih seger. Sadar ayeuna mah tong boroning aki ruminta bapana bet karek ku anakna we oge dirina geus kateter eleh jajate. Gibeg les. Mbah Santa ngagibegeun awakna sapada harita jiribna leungit kabur ninggalkeun eta patempatan. Boro-boro hayang nuluykeun deui tarung hatena geus seber. Sabab sadar Julpikar jeung aki ruminta harebat elmuna bisa ngelehkeun dirina jeung jadi pacundang. Wiwirang di kolong catang nya gede nya panjang. Kumaha abah kabur geuningan bah. Urang susula tuh bah. Cek Julpikar haneueul musuhna kalabur teh. Keun bae antepkeun kabur mah jaluk. Hayangeun kabur mata kitu oge. Jigana mah hayangeun ngopi heula eta teh geus kohal kieu. Ih abah mah
eta mun diantapkeun wae bakal lamun diantapkeun wae nya bakal kitu deui bah. Anu aya mah bakal jadi cucuk rurungkang pikeun urang kareupna bah. Keun bae Sujang. Ayeuna mah mendingan ngopi heula wae yuk ngarah tenang. Tapi dina kayaan keur kitu waktosna kabujeng seep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.